Tiasa oge saleres nama media sosial teh sae, tapi upami urang ngamanfaatkeun kaleuwih kangge hal anu teu leres eta hartosna urang tos kabaud ku cara iblis ngange media sosial kangge nyasabkeun. Nah saleresna teh naon sih si tujuan si iblis teh ti kapungkur di awal keneh ambu Hawa dugi ka ayeuna aya keneh teh gogodeana teh. Muhun. Kumaha tah? Sampurasun para wargi sadayana tepang deui dina acara Gentra Kahuripan. Pamugib para wargi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan sapapaosna diberkahan ku Gusti Yesus. Para wargi sadayana Gentra Kahuripan dina danget ieu masih kena aya patula patalina sareng tepangan anu dipengker. Ieu ngabahas perkawis iblis. Tema dina danget ieu cara sareng ciri iblis ngagoda manusia. Namun para wargi tadi orang parantos nyakseni lagu rohani. Pamugi eta ngajantenkeun ngiatkeun para wargi sadayana. Mangga urang tepangan narasumber aya Kang Adang kumaha damang. Puji Gusti. Amin. Sehat sapapaosna semangat. Amin. Oge aya Bandris. Oge ayeuna aya anu spesial direncangan ku Ibu Desi. Mangga urang awitan ieu teh mangga. Mangga Ibu anu bade ditaroskeun. Ieu teh kieu nya perkawis aya anu ngaganjel di nu manah teh hoyong ditaros ke mun pendak ditaros janten panarosan abdi teh kieu naha pola godaan iblis teh masih sami keneh gitu masih sami bilih robihnya mangga sahab Bapak nu bade ngawaler mangga mohon teu aya bedana rupina cara iblis ngagoda teh tingawitan ti Taman Eden dugikeun ka zaman kiwari eta polana mah sami wae teu aya bentena kitu nya
cobi urang aos heula sasarengan tina Hiji Yohanes pasal anu kadua ayat anu ka-16 punten ka Ibu nyuhunkeun dipangaoskeun. Kieu panginten dawuhan Gusti teh, naon-naon anu aya di dunya anu jadi panyileukan jelema dosa, anu narik ati jeung kahayang jelema jeung saniskara bae anu aya di ieu dunya anu diugung-ugung ku jelema sarupa getaya anu asalna ti Rama, asal ti dunya keneh. Eta pan anu sarupi sareng anu kajantenan di Taman Eden. Eta persis. Dan di kapungkur duwi ka ayeuna teh kitu keneh perkawis keinginan daging. Hawa digoda teh pan keinginan dagingna gitu nya. Tah ayeuna oge di zaman kiwari keinginan daging teh tetep masih keneh dianggo ku iblis teh. Masih keneh duwi ka ayeuna. Eta anu kahiji, anu kadua geuning tadi diangos ku Ibu teh kahoyong anu kitu soca atau anu katilu tina kahirupan urang. Eta oge anu kitu dipersoalkeun ku iblis teh. Da paling eta teh paling gampang yen tilu ciri teh Ibu tina perkawis kedagingan, kemataan atau tina kahirupan eta teh perkawis anu pangutami-utamina. Digoda ku iblis teh tah tina tilu eta perkawis. Upami urang lajengkeun kana ayat anu saterasna. Ieu eta mah aduh ka ieu pisan ka eceskeun pisan nya. Contoh anu kadua contoh-contoh tah eta Bu. Saterasna teh keinginan daging teh anu sapotos kumaha tah dina Galatia 5 ayat anu ka-16 cobi Ibu pangaoskeun. Di dieu mah eces pisan eta teh. Galatia 5 ayat anu ka-16. Mohon. Anu dipimaksud ku simkuring teh nyaeta sing narurut kana panuyun Roh Allah ulah nurut kana kahayang nafsu. Tuh kahayang nafsu pan eta kahiji hayang nafsu. Eta keneh Adam sareng Hawa ngiring kana kahayang nafsu. Ayeuna oge kana kahayang nafsu deui wae eta keinginan Bu ya. Terus anu saterasna deui Ibu ya ayat 3 ya 3 rupi ayat keinginan pandangan ya soca tah kira dina Matius genep ayat 22 sareng 23. Kieu ningakeun dawuhan Gusti teh panon teh minangka lampu awak, lamun panon cekas sakujur awak ngemprai caang. Tapi lamun panon surem sakujur awak tangtu poek. Jadi lamun lampu awak teh poek tada teuing poekna awak teh. Tuh, eta perkawis panon deui wae eta oge Bu. Janten kahoyong jalmi teh ayana di dinya kajatohan teh ayana di dinya tina keinginan daging tadi, terus anu keinginan soca ayana ya mau dikaitkan karena kebutuhan nafsu keinginan ya mungkin kaya atau ingin saya lebih jadi pejabat janten naon eta keinginan sadaya nafsu sehingga sagala rupi cara supados tiasa dugi kana eta tujuan dirempak gitu banyak segala aturan-aturan teh dirempak gitu nya supados urang dugi kana tujuanna atau katilunanya eta mah keangkuhan hirup Ibu eta mah nya sanaos teu kaos ge da kahurisan hirup tetep eta keangkuhan angkuh sadaya jalmi anu angkuh sadaya sanaos anu teu ngagaduhan agami oge eta pe nafsu na mah geuningan nya ditaros sakedik nafsuna teh meni aduh janten persoalan-persoalan atanapi masalah-masalah anu sakedahna mah teu kajantenan kaributan teu janten perseteruan pertengkaran tah ku ayana nafsu teh jalmi teh ngajantenkeun masalah ngajantenkeun persoalan eta cara iblis anu ngagoda urang sadayana gampil sareng kanggo iblisna urang kan kantun ngintun carup Papa Adang tadi kan urang rek milih nu mana gitu milih anu ngiring ka iblis atau ngiring ka Gusti Allah kayak gitu. Nah kalarasan urang teh eta ngiring ka Gusti Allah nya urang kedah nurut kana kahoyongna Gusti sandeh kana kahoyongna iblis janten tinggalkeun eta anu kahoyong anu keangkuhan hirup teh kurang kedah dikantunkeun tinggalkeun pisahkeun gitu urang tos ngahiji sareng Gusti Allah. Bade tambihan Pak mangga. Mun gampil namanya ayat 3 halah anu pola atanapi cara sakumaha judul obrolan urang nyaeta iblis ngange kahoyong daging urang.
eta dimanfaatkeun ku iblis kangge mengparkeun urang. Iblis oge ngange paninggal urang. Seueur jami kasasaran tinggal, kabobodo tenjo saurna teh. Margi iblis masihan anu raos ditinggal pikaresepeun ka taji eta dimanfaatkeun ku iblis kangge nyasamkeun. Anu pamungkasnya eta hirup urang anu resep ka taji, ka puji, diagungkeun di alam ku batur. Tadi eta oge dijantenkeun alat ku iblis pikeun ngagubrakeun manusia. Polana mah kitu wae ti kapungkur. Teu aya perbentenan gitu. Teu robih pola iblis teh Mohon nya, Pak. kadinya we da manusia mah sabudeureun eta hungkul kaperyogianna ge. Nya eta kieu tah ari ka tadi teh parantos aya di ieu sakedik perkawis ieu ai contona godaan gitu tah. Naon contona godaan iblis zaman kiwari teh gitu tah. Mohon. Janten urang langkung nyata deui ngobrolkeunana upami tadi ningal cara sareng polana teu robi mung eta wae kumaha danget ayeuna naha mung sabudeureun kitu danget ayeuna mah tos benten. Ti bihari ka kiwari pola cara tetep sami namun jelegna atanapi katinggalna nyatana aya perbentenan. Iblis oge sanes pribadi anu henteu terang kana kaayaan. Sapertos zaman ayeuna media sosial. Media sosial teh hiji cara anu tiasa diangge ku iblis kangge mengparkeun jalmi. Ngalangkungan media sosial upami jalmi teu gaduh kawijaksanaan dina medsos ngareksak dirina, ngareksak hubungan sareng nu sejen, malihan nu utami reksak oge hubungan sareng Gusti. Seueur jalmi anu manco dina media sosial, boh Facebook, Instagram, sareng sajabina, TikTok, video-video reels anu pendek cenah kitu. Manco tiasa jam-jam dugi ka dinten. Tapi kangge bebeneran panganika Gusti mah, misalna kangge ngaos Alkitab, ngaos panganika Gusti, daya waktos. Kangge merhatoskeun nu sejen kirang waktos. Kangge media sosial mah tiasa jam-jam. Ta eta zaman kiwari. Waspada eta diangge ku iblis. Tiasa oge saleresna mah media sosial teh sae, tapi upami urang ngamanfaatkeunna kaleuwih kangge hal anu teu leres, eta hartosna urang tos kabaud ku cara iblis ngange media sosial kangge nyasamkeun. Salajengna urang oge tangtos henteu bireuk sareng internet, sareng teknologi zaman kiwari. Eta sae seueur positifna. Namun upami internet sareng teknologi eta diangge kangge hal-hal anu teu sapagodo sareng pangandika Gusti, tangtos ieu ge cara iblis. Anu ngamanfaatkeun kadagingan urang ngalangkungan internet. Ayeuna saha anu henteu ngange internet? Sadayana ngange. Tiwangkit murang kali dugikeun ka sepuh gumantung kana internet. Seueur alat-alat pembayaran gumantung kana aplikasi anu kedah nyambung sareng internet. Sadayana meryogikeun eta. Tapi internet oge nyayogikeun fitur-fitur atanapi eusi-eusi anu teu leres oge. Urang kedah tiasa milih, kedah asak paninggal. Kiulah kabobodo tenjo teh sawalerna kedah asak paninggal. Milih internet teh sakumaha. Nah ieu teh patali sareng kaperyogian atanapi kahoyong. Benten. Kaperyogian mah urang kedah nedunan. Upami kahoyongan, kahoyong make heula. Dipilah heula. Da ai kahoyong mah biasana mah teu aya tungtungna. Moal aya cekapna. Salajengna naon? Sistem pendidikan oge. Sistem pendidikan zaman ayeuna nginamut bahasa deungeun anu parantos sekuler. Anu bebas. Ngingkar tina norma sosial, norma karohanian. Contona cenah, hirup leres dipayuneun ku Gusti mah, hirup suci mah sanes utami. Nu penting mah pinter ayeuna mah. Ta eta sekuler. Pendidikan ayeuna pan ngutamikeun kemampuan. Tapi henteu aya moral. Engke tos jumeneng janten pajabat atanapi jami penting korupsi teh teu ngaraos lepat. Aya jami anu gelarna sae tapi ngadamel alat keur ngaruksak alam, kangge ngaruksak jami sejen misalna ngadamel bom. Sareng sajabina.
eta pangaruh tina pendidikan sekuler. Kadinya henteu mentingkeun nilai moral, nilai rohani. Mohon tak ieu diangge ku iblis. Naon deui cenah? Gaya hirup. Seueur jalmi gaya tajir, gaya melintir, artos nama gaya hirup. Seueur jalmi ngabobodo batur. Bujeng-bujeng batur dirina dibobodo. Salaresna mah anjeunna teh teu kiat kangge hirup ku pola anu flashing cenah zaman ayeuna wah sagala rupi, mobil, anggean, rupi-rupi barang anu sae. Tapi salaresna mah sesah. Aya jalmi nu dugikeun tuang sesah tapi barang branded atanapi nu bermerek gaduh. Aya nu kitu. Hedonis, eta gaya hirup sareng sajabina. Seueur jalmi anu kajebak ieu. Dugikeun ka kedah ngiringan nganyuk ngahutang. Aya pinjol sareng sajabina. Anu ayeuna gaduh sametan ke sametana eta aya bungana deui. Antukna ripuh. Eta nguda-nguda gaya hirup. Anu pamungkas, anu penting nyaeta ayana ajaran-ajaran atanapi atikan anu palsu. Dumasar 2 Timotius 4 ayat 3 disangemkeun ieu nerekam. Ayeuna sok urang sesah ngabentenkeun mana anu saleresna atanapi fakta, mana anu hoax. Anu nipu. Upami ningal misalna YouTube we. Langkung seueur anu teu leresna. Anu leresna mah kada hati-hati. Kumargi kitu ulah gampil pisan ieu. Jari ji urang teh upami ninggal naon langsung tur teraskeun ka batur. Sabab engke urang tiasa terlibat dina nyebarkeun informasi anu bohong. Ta zaman ayeuna ajaran-ajaran seueur atikan-atikan anu leres mah da henteu kitu. Tah numutkeun 2 Timotius ieu kajantenan. Aya jami-jami anu dipengparkeun ku atikan ku didikan anu teu leres. Tah kitu sekinten-kinten sareng seueur sanesna lah tiasa ditek-tek. Langkung aheng gitu nya gogoda iblis dina zaman ayeuna. Nah salaresna teh naon sih tujuan si iblis teh ti kapungkur ti awal keneh ambu Hawa dugi ka ayeuna aya keneh teh gogodeana teh. Kumaha tah? Tangtos ieu nu dipidamel ku iblis teh lain sakadar aktivitas atanapi kitu wae. Jalmi mah teu ngartos tujuan tina hiji kajantenan teh kumaha. Tapi iblis mah tangtos tos ngarancang. Henteu benten ti kapungkur saleresna. Tujuan iblisnya eta ngaruksak hubungan antawis urang sareng Gusti Allah. Teu da teu hoyong urang hirup leres. Upami raket caket cuman teh ka Gusti, tangtos kan orang diaping, dijaring, dipikanya ka deudeu ku Gusti. Kumargi manusia mah dina pedaran sateu acana tiasa milih. Manusia tiasa milih caket jeung Gusti atanapi henteu. Gusti ngawidian, da eta mah manusia dipasihan kawenangan kangge tiasa milih teh. Aya jami-jami nu ngahaja. Abdi mah cenah anom keneh. Engke we urusan rohani mah tos bade maot. Tos padahal maot teh iraha teu terang. Kada terang gitu. Ayeuna mah sehat keneh, engke we ngemut ka Gusti mah. Pokona mah ditebihkeun sareng Gusti. Eta tujuan ka hiji. Salajengna ditebihkeun sareng pangandika Gusti, tujuan iblis teh. Margi pangandika Gusti teh hiji atikan anu tiasa nunjukkeun jalmi kana dosa, kana bebeneran, kana hirup langgeng. Pangandika Gusti teh ngaping kadinya. Atuh kan sawalerna iblis mah. Iblis mah ngajantenkeun jalmi henteu sadar eta teh dosa. Iblis mah hoyong jalmi teh henteu terang kana bebeneran. Iblis mah hoyong jalmi teh binasa. Sawalerna tina pangandika Gusti. Janten ieu tujuan iblis nebihkeun tina pangandika Gusti. Naon deui? Supaya meungkeut manusia dina dosa. Dosa teh karaos-raos pisan. Sok upami hiji jalmi di media sosial zaman ayeuna muka hiji video. Misalna contona ngeunaan masak. Hiji we diklik ngeunaan masak. Teras we ngaburudu. Engke teh ngaburudu ngeunaan masak. Tah, urang teh kataji pan. Lami-lami teras klik. Kumaha eta nu dibuka teh nu awon. Gitu. Sakali klik ditawisan langkung seueur deui, tah eta meungkeut. Diange kangge meungkeut hirup dina dosa. Eta tujuan iblis. Pan raos pan. Cenah da pira oge
sakedeung klik. Padahal mah teu terang, enjing ditawarin 50. Ayeuna ngeklik hiji 100. Gantak gampil abdi mah upami secara praktis bade ngecek murang kali nonton YouTube naon, tinggal dibuka YouTube naon nu tampil pertama eta pasti pernah diklik. Tiasa negor langsung margi sistemna teh pan maca minat urang. Minat urang teh dibaca. Oh ieu jalmi ieu mah minatna kadinya ditawisan we terus dugikeun ka sasab tebih. Salajengna naon deui? Nipu kana kasadaran rohani urang. Urang teh hilap. Nebihkeun kahirupan ieu teh hal rohani atau napi henteu. Teu tiasa ngabentenkeun. Contohna piraku cenah Facebookan mah mun dianggap haram gitunya. Da urang teh perlu apaan? Bersosialisasi teh perlu cenah. Teknologi teh perlu piraku ulah. Teu aya di Alkitabna ge. Hal rohani teh hiji hal anu teu ditimbang henteu janten kacamata kange ningal eta media sosial. Anu pamungkas supaya urang binasa. Punten pangaoskeun dina hiji Petrus 5 ayat 8. Ieu pangpentingna. Tujuan pamungkas iblis ngalancarkeun godaan teh kange ieu. Hiji Petrus 5 ayatna anu ka-8 anu kieu unggalna sing caringcing taki-taki sabab iblis musuh aranjeun keur guar-guar kawasinga kukulayaban neangan leg-legen. Guar gaur kawasinga. Kukulayaban teh hartosna henteu cicing, henteu aya waktos anu katunda, anu dipikeun anjeunna salawasna milarian waktos. Kange naon leg-legen teh ieu mah paripaos. Nu dimaksad mah nyaeta ngabinasa jalma. Eta tujuan akhirna. Tos nyasabkeun sakedik-sakedik ngalangkungan itu, ngalangkungan ieu anu tos ditek-tek tadi. Salajengna nyaeta supaya manusia binasa. Sami sareng anjeunna bari dibinasakeun ku Gusti Allah. Tah kitu tujuan gogoda iblis teh Bu. Tah ayeuna teh kumaha ieu teh Kang? Cara urang ngahadepan mayunan tah gogoda iblis utamina dinu zaman ayeuna era digital. Leres ayo penting pisannya ulah mung cumarios hungkul urang teh tapi bingung kumaha mayunanana ye. Jadi teu puguh cabak ragap teu aya teh cenah. Efesus 6 ayat 11 urang aos heula mangga punten pangaoskeun. Efesus 6 ayatna anu ka-11. Ayatna anu ka-11 anu kieu unggalna sing samakta ku pakarang-karang ti Allah malartageun ngayonan tipu daya iblis. Samakta hartosna sayogi kalayan lengkap henteu diuculkeun henteu aya waktos di mana urang henteu ngange pakarang ti Gusti Allah. Naon pakarang ti Gusti Allah teh anu disebat sareng buah-buah roh teh. Aya kanyaah, aya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, kesabaran. Sadaya eta pakarang ti Allah. Nilai-nilai rohani anu sae kedah dianggo salawasna. Samakta hiji mangsa misalna urang kagoda kange main medsos. Teras-terasan hilap yen punten manawi gitunya statusna sareng ibu tos janten ibu rumah tangga. Hilap henteu ngadamel cai kange leueteun, hilap dugikeun ka henteu nyangu, bujeng-bujeng masak mah. Da resep teh di dinya, anu ditinggal masakan tapi teu diwujudkeun janten. Sumping caroge, sumping murang kali. Kumaha tah janten we pacengkadan. Kumaha carana nya urang kedah samakta. Saur Gusti naon? Upami urang ibu rumah tangga, anu paling pentingna naon? Ibu janten ibu rumah tangga. Upami urang janten bapak, kadah tanggal waras salangku bapak. Ulah kapang palerkeun ku ada abdi mah resepna teh nuju main ieu TikTok ieu. Eta heula ini. Eta heula we, kan murang kali tigebrus mah. Engke. Eta murang kali periogi biaya sakola mah sok usaha heula we, talang teu tiasa kitu. Tah hartosna samakta teh urang midamel sakumaha anu leres dipayuneun Gusti, sakumaha peran urang. Upami urang pelayan Gusti, kedah ngalayanan Gusti. Ulah midamel hal anu sejen. Karesep urang kedah diengkekeun. Upami tiasa kasorang nya mangga, upami teu kasorang ge apan teu aya rugina. Da anu leres mah mung sumping ti Gusti. Anu salajengna urang supaya tiasa ngalawan eta rupi-rupi nu diangge ku
iblis kangge ngagoda urang mengparkeun urang teh urang kedah ngagaduhan hubungan anu raket sareng Gusti. Margi kan urang mah cenah teu walakayanya saprak urang gubrag kana dosa, manusia teh teu gaduh kakawasaan atanapi kakiatan pikeun mawa dirina kana leres. Saleresna. Condongna kana kagorengan. Kumargi kitu meryogikeun pribadi sejen nyamung ku Gusti kumaten. Upami urang raket sareng Gusti dina bahasa Indonesia mah intim sareng Gusti, ngalangkungan ibadah, ngalangkungan doa, ngalangkungan ngaos pangandika Gusti, ngalangkungan tontonan anu cumarios patali sareng bebeneran Gusti. Eta urang janten kamanah ku Gusti. Upami jami nu kamanah ku Gusti tangtos ditangtayungan, ditebihkeun, diaubkeun, dipasihan kawasa, dibentengan, dikutaannya, di sabudeureun hirup urang. Tah eta upami raket. Salajengna naon cenah? Urang gaduh hiji otoritas atanapi kakawasaan, kakiatan. Kolose 2 punten pangaoskeun. Kolose 2 Ayat 14. ayo ke ayat Dugi ka 15. dugi ka 15 anu kieu unggulna daftar hutang dosa-dosa urang anu syarat rukun-rukunna kacida beratna teh kumantena dipareuman kabeh. Daftar catatanana dipiceun dipaku dina kayu salib. Dina eta kayu salib Kristus geus ngarangsadan roh-roh nu karawasa jeung nyarekel parentah nepi ka maranehna taya dayana deui sarta ku Kristus ditawan digiring jadi tontonan umum dina arak-arakan kaunggulan anjeunna. Tah janten ieu nu pamungkas anu kedah dicepeng pageuh pisan mangsa Gusti Yesus nandangan ka sasadugikeun masrahkeun salirana dipentang di kayu salib ieu teh ngarangsadan kawasa-kawasa eta disejen sisi jadi kawasa iblis teh henteu gaduh deui kakuatanana kumardi Gusti Yesus kenging ku kataatana kenging dugikeun ka ngorbankeun salirana. Nah urang anu percanten ka Gusti Yesus oge dipaparinan kawasa salaku putra-putra Gusti dina Yohanes 1 misalna ayat 12. Saha nu percanten ka anjeunna gaduh kawasa anu sami. Kumargi kitu mangsa godaan eta sumping urang gaduh kakiatan. Bahasa deungeunna mah otoritas. Kange nyarios, kange milih, kange nolak. Ulah dihayukeun we kahoyong daging anu tadi dituturkeun. Kahoyong pandangan soca ku urang diabur ulah kitu. Ngalajur nafsu ngumbar amarah. Urang tiasa kieu, ieu mah awon alim. Itu mah kirang sae entong. Ieu mah teleres tinggalkeun. Kedah wantun kitu. Tah ieu urang gaduh otoritas. Otoritas ieu salaku putra Gusti janten oge identitas urang atanapi jati diri urang. Urang mah putra Gusti ulah kabaud ku nu sanes. Kabawa ku sakaba-kaba. Da urang mah jalmi anu atos percanten. Atos terang ya kakawasaan. Tah kitu. Hatur nuhun Pak. Pamirsa atuh sakedap ieu aya kacindekan dina danget ieu. Salaresna pola atanapi cara iblis ngagoda manusia teh ti kampukut dugi ka ayeuna sami. Sok sanaos si iblis teh pinter. Anjeunna teh gaduh sikap adaptif. Dinu ngiringan model amana wae dugi ka ayeuna oge. Namung urang kumaha carana urang mayunan hal eta nya urang tadi kedah kang ieu teh ngangge simakta teh samakta kedah urang tadi ngalengkapan diri ku pakarang Allah ulah hirap ngadoa ngadangukeun piwurup Gusti urang gaduh kawasa nyebatkeun nolak eta ka iblis hatur nuhun para wargi sadayana mung saja nu tiasa didugikeun mugia ngajantenkeun berkah sareng panungtun dina kahirupan urang. Hatur nuhun pamirsa, Gusti Yesus ngaberkahan. Amin.